usaha urang mah pakarya sareng rahmat Allah. Urang salat ngarah kenging rahmat Allah, urang saum ngarah kenging rahmat Allah, urang zakat ngarah kenging rahmat Allah. Hatus rahmat teh hoyong kenging kanyaah di Gusti Allah. Ngan salat urang teh, saum urang teh moal kenging rahmat Allah, lamun etas ibadah urang teu ngabuahkeun kana ibadahna. Naon buahna? Buah nama naon? Irhamu man fil ardi yarhamukum man fis sama. Eta buahna. Pikanya ku anjeun nu aya di alam dunya, maka bakal mikanya Allah. Jadi ladang ibadah urang teh, salat puasa urang teh kedah naon hasilna teh? Nyaah ka makhlukna Allah. Nyaah ka tatangga, nyaah ka putra, nyaah ka wargi. Eta teh ciri naon? Jami anu ku Allah ditampi ibadahna. Bujeng-bujeng jami irhamu man fil ardi. Sato oge ku Allah dihargaan. Teu pira. Ngahargaan cucu dibuatkan pintu rahmat Allah. Teu pira. Ngahargaan manuk dibukakeun rahmat Allah. Imam Ghazali biasa diawaskeun dibukakeun pintu rahmat Allah kulantaran nya cucu nuju ngaran kita Imam Ghazali. Pantapun cocok nyerat deui, cocok nyerat di damang sih nes ayeuna pas teh nyocolkeun cucu angkatkeun. Pan urang pan dicicak nu kitu mah nya. Kubak hating nya cucu adi bukakeun pintu rahmat Allah di dinya. Ka impenkeun ku sahabatna ternyata Imam Ghazali anu kitabna seueur karanganna ngawitan dibukakeun pintu rahmatna Allah kunaon? Nya cucu. Sayyidina Umar teh ahli ibadah, ahli perang, ahli sedekah, ahli sagala Sayyidina Umar teh gagah. Ternyata Sayyidina Umar dibuka pintu rahmatna Allah lain ku tahajudna, tapi kunaon? Kunyaah ka manuk. Manuk digulanggapan kumurang kali karunya. Saya manuk nu mahal, anisan es murai. Manuk mirah nu manuk piit dipeset Sayyidina Umar teras naon dilepaskeun jang karunya dan manuk kanggo digulanggapan kitu. Urang peset ku apa? Dipeset dilepaskeun we. Eta nyaah ka manuk ngamukakeun pintu rahmatna Allah. Bahkan junjunanna upami teh angkat ka masjid aya hiji murang kali teh di mana angkat ka masjid sok nyanak manuk. Dan hiji waktos eta murang kali teu hadir. Da Kanjeng Rasul upami berjamaah teh di absen. Tapi di absenan teu ditata jami-jaminan, tapi non di pasehan teu ditempatkeun di tempat anu di tempatna dina makom di raudhah aya makom Ibrahim aya makom non raudhah sebenarnya tempat kali Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, mihrab Sayyidina Umar, mihrab Sayyidina Abu Bakar, mihrab Sayyidina Ali. Eta naon eta? Miwaran ka sahabat utama istiqomah. Jadi tinggal dipentrong ti kakatu ka kenca Kanjeng Rasul teh. Lamun aya kosong ditaros samana simang. Numawi upami angkat ka masjid silih sampeun. Sahabat teh bilih taros Kanjeng Rasul. Dina hiji waktos eta si murang kali teh teu hadir. Ari si ujang ka mana teu hadir berjamaah. Teu damang ya Rasulullah. Kunaon teu damangna? Kabungbuleungan. Kabungbuleungan kunaon? Ku manuk. Naon manukna kitu? Maot ya Rasulullah. Manuk paeh dilayan Kanjeng Rasul. Lain nyaah ka manukna, nyaah ka jani nu kageloan ku manuk gitu. Eta ku bakating rahmat Allah tepikeun ka ditu. Kasatoo